Yuk hayu urang gogojakan, Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasea. Ya, Lia. Bukan dia tadi kunci. Lia, Lia. Aduh, ayo belum balik ini nih saya teh. Belum balik kieu, ieu mah. Kemana deh jelema nanti deh? Tuh, deh. Jadi mana? Hujanan. Ada sudah ada burung asli enak tadi tuh. Iya asli itu. Ada cokon loh, jambang ada tetangga asli. Ya. Ya iya, eta teh warungnya meuli naon? Beli obat ringit. Nah, di obatan leungit gering. Lain gering, katanya rocoang. Oh, Karena sugan teh. obat ringit jang ringit, lain jang tehnia. Heeh, sugan teh leungit gering gitu di obatan. Kan jelema ge mun gering di obatan. Lain, katanya coan. Dibalut. Oh. Aya obat ringit teh aya anu dibalutkeun, aya anu diduruk, aya anu disemprot, ieu meulina anu diduruk. Oh gitu. Heeh. Oh, bisa tuh. Esok atuh nu buka ieu di jero ti heula. Ke heula atuh da tadi teh rek aya si Teh Nur. Rek nganjang. Eta di teh lo. Heeh, atuh rek nganjang. Bosan dipabunyi. Nih, power. Tapi teh da kantor teh teh dikunci tadi teh. Teh geus asup ting encan. Gini ieu enggak usah sahat di hari. Terus nih. Tuh nya cek urang oge di urang mall bareungit. Tinggali di beureum mah. Cara percaya atuh nanaon oge. Palingan eta nih meuli obat nyamuk sigan teh. Reungit gering gitu. Reungit gering hantam reungit gering. Kan nanyakeun. Aya sapatu si Teh Nur. Heeh, berarti geus di jero mah. Ceuleuh heuh jelemana eueuh asup. Si Teh Nur teh jelemana eueuh ceuleuh asup ka imah. Tanpa permisi, tanpa naon, abong pantot teh dikunci. Di mana Lia? Di warung meuli obat reungit. Palingan atuh da reungit teh di parapan tingali di beureum kieu. Di reang reungit teh. Itu tuh di urang mah loba reungit di obatan. Tingali tuh. Beureum kieu di obatan ge gara renut ngayang we na ceulit teh gara. Oh, tingali ini loba kieu teh Lia. Ya heuh komo teu marani mah reungit maratoheun bau. Imah kieu. Kur abi rek menta ieu obatan jangan reungit. Nggak jadi ah. Ayo. Udah diobatan lah. Reungit obatan jadi gara renut atuh loba kieu tingali ayo balik. Ebelnya jelema teh teu nyaho di zaman obat nyamuk, obat reungit teu nyaho. Syukur emang menta mah parageun ku aing di masorangan reungit loba. Cari leubeung dasar dulu mah. Yuk hayu urang gogojakan, Heureuy Bandung siap nyarengan. Carita asli ti Priangan, hiburan eak-eakan, tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan, yuk babarengan, yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha, omat ulah parasea. Tong hilap. Iya jadi pemborong mah tanggung jawabna gede ya. Kan lah tingali bapak ini rajin ya. Waduh. Makanya jauh ke Sabtu ini mah ya. Ada mingguan lah dia sekolah itu ya. Samprong mantap. Hei. Teh, Apa? ini jaman dulu tuh pada kamu ya? Ke mana kan itu tuh peninggalan ke ngebangun. Atau di dia orang nongkrong sih? Teh, Itu mau. makan sah sih? Itu nunggu acara ke abi. Masih ada cara deh? Apa sih? Atau nyawi yosnya atau orang nongkrong? Ih, teh, ih,
Orang di dia. Ini maksa. Nyawios atuh da teh aya si anak ya. Ayah. Itu di ditu. Nyawios teh lang ke lami kene teh si anak itu dia. Ini maksa. Ini Punya aca apa lu calaki abi galak lu. sarua lalaki mah tuh. Moal. Nah, teh ganjen. Ya. Enak gelis. Itu kira tuh si A itu kira ngahurian wae. Saha? Tuh di ditu tuh di saung itu. Saha nu wani-wani ngaheureuyan pamajikan aing? Gede-gede ngajak kayu cenah bae salaki teuseun ku saha ku Ku aing mana tunjukkeun jelema. Tuh di ditu tuh di saung berasoknya. Can nyaok itu 7 jahitan ku aing. Mana jelema? Buruan. Di ditu tuh ke riu. Ayo, orang tunjukkeun. Mana jelema? Tuh si A itu tuh. Iya jelema. Heeh. Anu ngaganggu pamajikan aing. Heeh, Ku aing sia. Mana teh nyaho jurus si Made? Jurus pada rencang. Tadi mana ngeganggu pamajikan aing Sumpah henteu. tadi cenah pamajikan. Urang ngomong. Noel kieu hungkul. Jawa nih geut aing. Wani, Sok. hayu atuh ajul sok. Jah. Macam mundur macam. Nani dulu teh ada 3 bencong. Wah, api we. Kumaha ieu teh? Aku korek manggebugon imane. Nani Kantos tadi. Abdi mah meni isin. Ciga barencong kabeh ieu mah apa salaki jeung batur teh. Ayo tuh ya. Bobo kaasupan. Yuk hayu urang gogojakan. Heureuy Bandung siap nyarengan. Bener. Carita asli ti Priangan. Hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan. Yuk di lalajoan. Yuk babarengan. Yuk di lalajoan. Teu niat nyinggung sasaha omat ulah parasea. Tong hilap. Delia. Di pantona. Naon atuh teh nia gogorokan wae. Meni batur keur sare teh. Ayo ka dia geranteun. Ka mana atuh teh nia gogorokan wae. Ayo we, kemana mah anteun. Ayo. Ayo. Ka mana? Itu si teh teh ka mana nya? Di dia we di dinya da kage gogorokan lah. Ini cepet lain sudah dak nyastikan itu. Adi siun muntah teh siga ka jalan raya atuh. Geus beda gonna di dieu lah, ada gonna si teh Nur. Ya, atulah di dia teh naon. Geus janjian. Berurang lalajo ieu heula we namana. Naon? Iya lalajo hujan, ngerimis. Nah hujan gitu ya. Heuh, di mah teh hujan hari itu tinggal itu teh hujan ka sini teh. Oh, juga ada cai mata. Kacamata mah ieu tah, dia teh ieu mata. Belek eta mah. Belek mah ieu dulu. Can mandinya? Oh, bucu atuh teh mandi. Kiblat on. Gusti. Dasar. Juga teh das ona ku bujut teh. Ye, di mana teh Nur? Terus nama ban jauh-jauh di Cicahem. Nah, jauh-jauh di DG aya win. Allah, Ye, tuh bro. capek tengah. Oh juga. Datang itu. Alah, capek. Tapi kunaon atuh? Nama ban jauh sapan ka Cicahem. Terus Lempang. Nah, jauh-jauh ka Cicahem di dia ge aya atuh. ai teh Nur. Di mana? Tah dihareup tah di dinya. Eta teh 24 jam hanya kudu nungguan 24 jam keh laanan Nyakeun bae atuh. Kudu nungguan 24 jam. Nah, 24 jam. Kan dirinya ditulis lagi 24 jam tamal ban. Yang ngosep teh ka Cicahem tuh, ka Cicahem masa kedeung. Ngan jalanna lempang jauh. Lain 24 jam kudu nungguan eta atuh. Pake seeutik eta otak teh. Teh kumaha?
24 jam teh bukan 24 jam siang dan malam. Ngerti teu? Artinya orang jauh-jauhnya Heureuy Bandung siap nyarengan carita asli ti Priangan hiburan eak-eakan tong hilap di lalajoan yuk di lalajoan yuk babarengan yuk di lalajoan teu niat nyinggung sasaha omat ulah parasea tong hilap subscribe di subscribe Di like di komen atuh teh hilap lonceng lonceng na teh hayu urang aja yuk ayo